gahapuranan linggih Raden Arjuna sasat bingung temanggi tungtung susah manah mutaya sudana kaelang-elangan nyatana umatina Abimanyu itu kayaana tungkul amari klodat mbak marimang sabda ajrik ningali pamor sang nalendra kunirahangan di kasang nalendra Prabu Batrakrasna ya kapayun adik akang anu pikal memet nahe kapayun kali ulang kula Raka Batara sembah kapihatur kau nyupan jenengan yai ulang sembah pangabakus dan ditampi dan intangan lorok kiwat dengan simpen nuning ati pundahi pasti aku kali nate eta aya pikir salna tan sadajeng ajeng kok ieu nya dina siang tadi timbalan tuang putra sasatna Abimanyu gugur di medan tempur perlaya di medan tenaga pati di medan juri anu bawa yai gemper kuningali hasamulah itu nafsu ngeburu-buru amarah tekawataan dugi kakedah janji yai dina-dina ini dengan kesalahan saacan panon poe suruh Jayadrata kudu paeh ngaleungeun yai tapi sabalikna upami panon poe prato suruh Jayadrata kasih keneh hirup yai anu bakal labuh geni nyaeta nuturkeun Abimanyu mati imbalan tak iya teh yai cing ingat kan dina nafsu karangkungan yaios teh nafsu mematakan hubah dengan ketepuhan